Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anu kusim kuring dipihormat, guru pengajar bahasa Sunda Bapak Taufik Al-Rasid MPD sareng sadaya rerencangan anu kusim kuring dipikadeudeung. Sadaya puji sinarang syukur mangga urang sanggakeun ka Gusti anu murbeng alam, anu maha welas tur maha asih, teu aya pilih kasih kasugri anu kumelip di ieu bumi, anu ku rahmat sinareng karuniana urang sadaya masih dipasihan nikmat sehat wal afiat. Teu hilap salawat sinareng salam mugia salawasna didugikeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, sahabatna sareng urang sadaya anu insyaallah tumut ka mantenna. Langkung ti payun sim kuring seja ngaturkeun nuhun parantos dipasihan waktos pikeun nepikeun biantara singget ieu ngeunaan kagiatan BDR. Di masa pandemi ayeuna, istilah BDR marupikeun salah sahiji istilah anu paling populer. Nanging naon sih anu sebenarnya disebut dina kagiatan BDR teh? Kagiatan belajar dari rumah atanapi kagiatan diajar ti bumi dina basa Sunda mangrupikeun salah sahiji upaya pamarentah dina ngarespon pandemi COVID-19 di Indonesia dina widang atikan. Nu carana nyaeta mindahkeun kagiatan pembelajaran anu tadina museur di satuan pendidikan ka bumi masing-masing. Tangtosna tujuanna nyaeta pikeun ngajagi murid sareng tenaga kependidikan ti paparan COVID-19. Numutkeun kana data ti Kementerian Pendidikan sareng Kebudayaan Republik Indonesia, di masa pandemi ieu 80% siswa anu aya di Indonesia kudu ngalaksanakeun kagiatan BDR. Eta hartosna kurang leuwih aya 20 juta siswa anu kudu diajar ti bumi. Kusabab jumlahna anu besar eta, tangtosna kagiatan BDR ieu kudu diselenggarakeun secara optimal. Hadirin sadaya, dasarna aya 2 metode anu tiasa dilaksanakeun pikeun nyelenggarakeun kagiatan BDR ieu. Metode nu kahiji nyaeta metode online atau metode daring ku ngamanfaatkeun jaringan internet pikeun ngalaksanakeun proses pembelajaran. Sareng nu kadua nyaeta metode luring atawa metode offline, nyaeta salah sahiji contona ku ngamanfaatkeun siaran TV pikeun masihan materi pembelajaran. Nanging faktana hampir sadaya sakola anu ngalaksanakeun BDR ieu ngagunakeun metode online atawa metode daring. Metode ieu anu teras nampi seueur halangan sareng ngagaduhan pangaruh langsung ka guru sareng ka murid. Masalah pertama ngeunaan sarana sareng prasarana. Urang sadaya terang yen dina kagiatan berbasis digital sapertos ayeuna, alat mangrupikeun sektor utama anu nunjang lumangsungna proses pembelajaran. Jelas yen eta teras tiasa janten jurang pemisah antara siswa anu mampu sareng siswa anu aya di tingkat ekonomi menengah ka handap. Kunaon kos kitu, kusabab tangtosna siswa anu ngagaduhan sagala rupa alat anu tiasa ngadukung proses pembelajaran ieu langkung hadi di layanan ku sistem online ieu. Benten sareng siswa anu ku sagala keterbatasanana tangtosna teu tiasa ngalaksanakeun kagiatan BDR sakumaha optimalna siswa anu boga peralatan anu lengkap. Jelas yen ieu ngan ukur nyiptakeun hiji sistem pendidikan anu teu berkeadilan. Salajengna masih ngeunaan sarana prasarana. Numutkeun kana data nu aya, masih kene aya sakitar 40.000 sakola atau satuan pendidikan di Indonesia boh tingkat SD, SMP atanapi SMA anu teu acan kasentuh ku jaringan internet. Tangtosna eta jadi halangan khususna pikeun guru dina ngalaksanakeun proses BDR. Salajengna masalah ngeunaan kurikulum. Nepi ka biantara ieu diserat teu acan aya parobehan secara lengkap dina hal kurikulum.
sanos orang sadaya terang yen waktos anu dihususkeun pikeun ngalaksanakeun proses BDR ieu ngan ukur 180 menit per dintenna. Eta hartosna eta kurang ti satengah waktos normal kegiatan belajar mengajar di sekolah sapertos biasanya. Tangtosna ieu mengaruhan langsung boh tina hal kapadatan materi sareng mengaruhan langsung ti keoptimalan proses pembelajaran. Sareng hadirin sakalian, aspek anu terakhirnya eta aspek pengawasan. Salami kegiatan BDR ieu moal aya anu tiasa 100% mastikeun yen para siswa salami kegiatan BDR tetep aya di bumi. Upamina ge aya sistem anu sedemikian rupa tos diciptakeun nu tiasa ngajamin siswa salami 180 menit pasti aya di bumi, masih aya 20 hiji jam sanesna anu ieu justru nyayogikeun kesempatan anu leuwih pikeun para siswa pikeun ngumbara anu jelas eta justru bertentangan sareng tujuan utama di BDR eta tadi. Salajengna masih masalah pengawasan. Guru tiasa ngukur secara akurat kemampuan siswa sebab kurangna pengawasan tadi. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, tangtosna dina sagala fakta anu aya di lapangan orang sadaya terang yen pelaksanaan BDR ayeuna teh masih ngagaduhan kakirangan. Tangtosna orang sadaya ngarepkeun yen pandemi COVID-19 ieu secepatna rengse. Ku kituna kegiatan pembelajaran tiasa berlangsung normal deui sapertos biasana. Nanging naon anu kusim kuring tepikeun dina ieu biantara sakirana tiasa janten perhatosan tina pihak terkait. Kusabab ulah nepi program anu ngagaduhan tujuan anu sae ieu tiasa miboga pengaruh buruk sabab aya kakurangan dina nerapkeunana. Salajengna di akhir ieu biantara urang ngajak ka diri pribadi khususna umumna ka rerencangan sadaya hayu urang ngalaksanakeun kagiatan BDR ieu secara maksimal sehingga naon anu jadi tujuan boh dina hal kasihatan atanapi dina hal pendidikan tiasa kahontal secara maksimal. Rupina musa kitu anu sim kuring tepikeun hapunten anu kasuhun bilih dina ieu biantara teh aya sasanggem anu kirang merenah boh bahasana boh tata kramana. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.